Bismillahirrahmanirrahim. Zakatul kholitoini ari ieu eta zakat anu cacampuran dua. Wal kholitoni jeung ari nu cacampuran dua eta yuzakkiyani ngazakatan ieu kholitoni misla zakatir rajuli kana saperti zakat lalaki al wahidi anu sahiji. Bisyarti ayat tahida kalawan syarat yen narima sahiji ieu kholitoni fil murahi dina kandangna ma'wal masyiyati tegasna tempat ingon-ingon lailan dina waktu peuting. Wal masrohi jeung sahiji deui dina tempat ngangon. Waroi jeung sahiji dina anu ngangonna. Wal masyrobi jeung sahiji dina tempat nginumna. Wa maudhi'il halbi jeung sahiji dina tempat meres cai susuna. Zakatul fitri ari ieu eta ngajelaskeun zakat fitrah. Syurutu wujubi zakatil fitri. Ari ieu eta pirang-pirang syarat wajib zakat fitrah. Tajibu wajib non zakatul fitri zakat fitrah bisalasati syurutin kalawan 3 pirang-pirang syarat. Kahiji al-islamu tegasna kahiji Islam, kadua guru bisyamsi surupna panon poe min akhiri yaumin tina tungtung poe min syahri Ramadan tina bulan Ramadan. Katilu wujudul fadili ayana anu leuwih angkutihi tina makanan pokokna si jalma wakuti ayalihi jeung makanan pokok keluargana si jalma fi zalika yaumi dina eta poe. Allazi anu yuzaki anu ngazakatan anhum ti iya sa arrajulu hiji lalaki. Wa yuzaki jeung ngazakatan sarojulu lalaki an nafsihi ti dirina rojul wa amman jeung ti jalma tazamu anu misti hu ka ieu si man naon nafaqatu nganapakahan ieu man minal muslimina ti anu ari Islam kabeh. Semisal kamroatihi jadi ngajakatanana saperti ngajakatan pamajikan si rojul wa auladihi jeung pirang-pirang budakna si rojul asigori anu leutik keneh wa kaumi jeung saperti indungna rojul wa abihi jeung bapana rojul allazaini anu duanana lamala nu teu gaduh harta eta tetep lahuma pikeun ummi jeung abi. Al-miqdaru allazi yajibu ikhrajuhu. Al-miqdaru ari ieu eta miqdar ukuran allazi anu yajibu anu wajib naon ikhraju ngaluarkeunana ieu lazi. Wa yukhriju jeung ngaluarkeun saha al-muzakki jalmi anu zakat angkuli syakhsin tina saban-saban jalmi nu rek dijakatanana gitu. So'an kana saso' minal urzi tina beas. Wa qadru jeung ari ukuranana ieu so' teh kiluani eta 2 kilo wa mi'atun wa sab'atu wa samanuna wa nisfu kiromin jeung 187,5 gram 2 kilo 187,5 gram. Yustahabu disunahkeun naon ikhraju ngaluarkeunana ieu so'an minal urzi qabla sholatil id dina samemeh salat id salat lebaran. Wa yajuzu jeung meunang itu ikhrajuhu ngaluarkeun zakat fitrah min awal syahri Ramadan ti mimiti bulan Ramadan. Wa yusrofu jeung ditasarrufkeun itu so'an minal urzi ila wahidin ka salah sahiji minal fuqara'i ti pirang-pirang fakir wa masakini jeung pirang-pirang miskin wa ghairihim jeung salian ti fuqara jeung masakin minal asnafi tamaniyati nyatana tina pirang-pirang asnaf anu 8.
Al asnabu ari pirang-pirang asnab kelompok alati anu tudfa'u anu dipasrahkeun naon az-zakatu zakat ilaiha ka ieu alati wa tudfa'u jeung dizakatkeun dipasrahkeun zakat naon az-zakatu zakat ilaman ka jalma wujidan nu dipanggihan ieu man minal asnafi samaniyah tina pirang-pirang asnaf anu dalapan. Mana nu dalapan teh hiji al fuqara'u. Ari nu kahijina eta pirang-pirang fakir. Wal fakiru jeung ari fakir teh ngaran fakir eta huwa ari ieu fakir. Eta allazi anu laisa nu teu aya lahu pikeun lazi naon malun harta. Wala qudratun jeung teu aya kawasa kaduga mampu alal kasbi kana kasab. Al masakinu ari nu kaduana eta pirang-pirang miskin. Wal miskinu jeung ari ngaran miskin eta huwa ari ieu miskin allazi eta anu la yafi anu teu nyumponan naon dakhluhu pemasukanana ieu lazi bi kharjihi kana pengeluaranna si lazi. Contoh kaman seperti jalma yahtaju anu mika butuh ieu man ila asyri rubiyatin kana 10 rupiah. Wa dakhluhu jeung ari pemasukanana si man sabun eta 7 rupiah. Kabutuh 10 rupiah ari pemasukan ngan 7 rupiah. Katiluna umalu zaka ari nu katiluna eta pirang-pirang pada mel zakat wal amilu jeung ari amil para amilin huwa eta ari amil teh eta allazi anu yastagilu anu narima katungkul ieu ladzi sibuk bijamiz zakati ku ngumpulkeun zakat wadaf'iha jeung misrahkeun mikeun ieu zakat limustahiqiha ka mustahik zakat. 4 ka ari nu kaopatna eta al muallafatu anu dibubungah naon kulubuhum pirang-pirang hatena ieu al muallafah. Wahum jeung ari itu al muallafah teh eta manjalma. Manjalma aslama nu Islam ieu man. Wa niyatu bari ari niatna itu si man eta dhaifatu anu lemah fil islami dina Islam. B asyarifu anu mulya alladzi anu aslama anu asup Islam ieu ladzi wa huwa jeung ari ieu ladzi teh roisun eta pamingpin li qaumi pikeun kaum ladzi wa yurja jeung diarep-arep non aya tabi'u ye nuturkeun si kaum hu ka eta si ladzi fi dukhulil Islam dina asup Islam. Kalima ari nu kalimana eta al ariqau pirang-pirang abid al mukatabuna anu mukatab kabeh anu nyicil hayang merdeka mayar ka sayyidna kitabatan kalawan kitabah cicilan sahihatan anu alus anu sah. Al gorimuna ari nu kagendepna eta gorimun wal gorimu jeung ari ngaran gorim eta allazi anu istadana anu ngahutang ieu ladzi dainan kana hutang limaslahatin pikeun kamaslahatan wa taskini fitnanin jeung nenangkeun nentremkeun fitnah. Katujuh ari nu katujuna fisabilillah eta fisabilillah wa yasmalu jeung ngurung ieu sabilillah al guzzata ka anu parang al mutawwiina anu taat kabeh bil jihad kana jihad. B kulama kasaban-saban perkara yutaqarrabu anu gawe dideheuskeun bihi kalawan naon bihi ieu ma ilallah ka Gusti Allah wa yu'ayyidu jeung nguatan ieu ma dinahu kana agama Allah kabinai madrasatin saperti ngabangun madrasah basyiroi kutubin jeung meuli pirang-pirang kitab lil ulama'i pikeun para ulama wa i'anati masyu'atil khairiyah jeung nulungan
pirang-pirang nu digelarkeun nu disyariatkeun al khairiyah nu bangsa hade anu bangsa alus. Ari nu kadalapana eta Ibnu Sabil wa huwa jeung ari itu Ibnu Sabil man eta jama yunsyi'u anu ngamunculkeun ieu man saparon kana lumaku min baladi zakah ti balad ti lembur zakat aw yakunu atawa kabuktian ieu man teh mujtazan eta nu ngalewat bi baladiha ka balad zakat allazina la yastahiquna zakah ari ieu eta jama-jama anu la yastahiquna teu ngahak lazina az-zakata kana zakat la yasihun teu sah naon ieu teh zakati mikeun zakat ilal goni kahiji kanu beunghar bimalin kalawan harta au kasbin atawa kasab kaduana al abdi mikeun ka abid katiluna wahidin mikeun ka salah sahiji min bani Hasyim ti turunan Hasyim au banil Muthalib atau ti turunan al Muthalib kaopat al kafiri mikeun ka orang kafir kalimana man mikeun ka jama tazamu anu misti al muzakkiyaka jama anu zakat naon nafaqatu nganapakahan man bismil fakir ku ngaran fakir awil miskini atawa ngaran miskin. Paingkana maka lamun teh maka buktian itu mana teh bismil amil eta kalawan ngaran amil awil gorimi atau gorim aw nawi zalika atau saumpamana ya amil gorim paya juzu ta eta menang boleh naon ieu tauhu merekna ka eta si man. Hikmatuz zakati ari eta hikmah zakat amaro marentahna ka urang sadaya sah Allah Ta'ala bizakati kana zakat li hikamin kasiratin karena ya pirang-pirang hikmah anu loba wa manafi'a jeung aya pirang-pirang kamanfaatan mutaaddidatin anu bilangan wa minha jeung eta tetep tina sawara hikamin kasirah wa manafi'a mutaaddidah tawidun nafsi ari ngabalikeunana hate al karoma kana bageuran wal badla jeung kana masrahkeun teh berehan wa tathiruha jeung nyucikeunana nafsi min aqzaril bukhli tina pirang-pirang kokotor bakhil koret kaduana al muhafazatu ngariksa ala hayatil fuqara'i kana hirupna pirang-pirang anu fakir wal masakin jeung pirang-pirang miskin wal ajizina jeung anu arapes kabeh anil kasbi tina kasab katilu irtibatu qulubi muslimin mengikat pirang-pirang hate jamaah anu muslim badim tegesna sebagian muslimin bibadin ku sebagian deui wa tasbitul ulfati jeung netepkeun rasa nyaah wal mahabbati jeung cinta bainahum di antara muslimin kaopat tathirul biladi nyucikeun lembur nagara min jaro misyriqati tina pirang-pirang dosa maling wal qatli jeung ngabunuh allati anu yakunu anu kabuktian sababuha anu ari sababna ieu lati jaro misyriqah faqronasi eta fakirna jalma-jalma manusia. Qala ngadawu Allah Ta'ala aqimus sholata wa atuz zakah aqimu kudu ngadegkeun aranjeun as-sholata kana salat wa atu jeung kudu mikeun anjeun az-zakata kana zakat. Innama shadaqatu pasina ari pirang-pirang sedekah eta tetep lil fuqara pikeun pirang-pirang fakir wal masakin jeung pirang-pirang miskin wal amilina jeung pirang-pirang anu migawean kabeh alaiha kana itu sedekah wal mualafati jeung anu di bubungah naon kulubuhum pirang-pirang hatena ieu al wa firriqabi jeung dina abid al ariqai tegasna mah pirang-pirang abid wal gharimina jeung gharimin anu ngahutang kabeh wa fisabilillah jeung di jalan Allah wa ibnu sabil jeung ibnu sabil anak jalanan faridatan kalawan bagian minallahi ti Allah Ta'ala.